Korong rasana asin. Buktikeun heula. Asin. Lurah jabatanna sabaraha tahun? Deung ting ting deung ting. 10 tahun. Hah? 10 tahun. 10 tahun. Kahayangna atuh. Lurah 10 tahun. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Wah, si Agung kahiji, si Nijar kadua, si Eta katilu, si kaopat, si Eta kalima, si Eta kagenep. Si Iya kahiji. Soal panghalana cengkat. Oh, panghalana nya. Hiji, dua, tilu. Si Nijar kahiji, anjrit. Si itu kadua. Nah, kenapa? Diberi pertanyaannya saurang-saurang, tapi ulang ngajawab nu lainna. Dikelompokkan deui gini. Nah, bae saurang-saurang si heula. Nah, ka dia wow, ka dia. Lurah Giri Mukti saha? Repe. Saha? Sebutkeun we sok. Lila kan. Saha? Hah? RT eta saha ngaranna? RT mana? Eta belah dinya. RT Darman. Bener. Tadi Nijar. Ai RT Deni, RT ka sabariji? Sebutkeun. RT ka sabaraha? Hah? RT ka sabaraha? Sebut, buru. RT sabaraha? Sebutkeun. Kedua. Cai naon? Anu rasana pahit. Eta laut. Oh, salah tuh. Nu pahit. Asin tuh laut mah. Naon? Sadea. Coba letak. Pahit ya? Berarti naon itu? Hah? Hah? Saluk? Cai naon nu pahit? Loba cai nu pahit mah. Minyak. Tet. Korong rasana Asin. buktikeun heula. Hah? Asin. Naon? Coba. Asin. Coba. Coba kon. Asin. Ari Mang Lia jeung Mang Liyi adi lanceuk lain. Adi lanceuk Lain adi lanceuk. kapi Hah? Adi lanceuk. Presiden jabatanna sabaraha tahun? Tong seuri mana ge bisa teu sok jawab. Tahu kamang Hah? apa? Jo sok. Iya, 5 tahun. Bener. Lurah jabatanna sabaraha tahun?
Teng ting ring deng ning tahun. Hah? 10 tahun. 10 tahun. Kahayangna atuh. Lurah 10 tahun. 5 tahun. Ah, salah. Berarti seberang? Hiji 2 3 4 5 genepan. Nu menang mah? Ah, berarti mana seberapa kali juara? 5. 5, mana? Tilu. Jeung naon tilu? Apa anu tadi ieu leuleum? Telem terus? Kalau masih iya si Jacung menang mah. Hah, mana mah juara ka iyo nya dihitungna. Mana menang naon we? Terus teh menang tetep Menang batu sakali. batu sakali. Menang tetebakan ya. Sekali teh batu sakali. Oh, berarti 2 nya. Iya, 5. Terus mana hiji? Abi hiji. 2. Hiji. Jeung naon maneh 2? Tadi tetep Telem ya. Hiji. Jeung RT Darman. nah, eta daman mah itu hiji mah lijar. Berarti hiji-hiji. Berarti 5 7 8 8 10 11 ya. Siap. Jangan lupa subscribe dulu.